kelas 10 IPS 2. Tim abdi bade ngadongeng anu judulna Sesakala Gunung Tampomas. Kacaritakeun gunung gede anu aya di Sumedang ngaluarkeun sora anu pikakeungeunana. Puncakna ngaluarkeun haseup jeung lebu anu murung. Sigana gunung eta teh bakal bitu. Rahayat Sumedang pohara haruwaseunana. Teka catur saha jenengan Bupati harita ngan eta bupati teh pohara towe karna wedi asih jeung bijaksana. Atuh sanajan can kalaporan ge anjeunna tos uningaeun. Anjeunna teras nyamutan sapan bisa nyalametkeun rahayatna. Kupang juru kanyaanna ka rahayatna, anjeunna teras nepi ka hiji kamar. Seja bejas medi nyuhunkeun pituduh ka para dewa. Susuganan anjeunna tiasa ngadeg hayang tunggal. Dipasihan pituduh pikeun nyalametkeun rahayatna. Ku cengeng-cengengna nu mangadeg, alhamdulillah maksud Kanjeng Bupati tinekanan. Dina hiji wengi, Kanjeng Bupati nyimpen kasumpingan hiji aki-aki. Eta aki-aki anu nganggo anggoan sarwa bodas, bok sasauran ancak pisan. Putu eyang anu kasep, eyang tos terang kumaha kabingung hidup. Eyang hayang mantuan sangkan rahayat hidup bisa lepas tina kahariwanganana. Eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kalungan putra dalem anu dijieun tina emas. Koma hidup ulah dek ngoretkeun, tah sakitu bae ti eyang. Sabada sasauran kitu, eta aki-aki teh geus bae leungit tina impenan Kanjeng Bupati. Satampina eta ilapat, enggal bae Kanjeng Bupati kaluar ti kamar sarta nyandak keris pusaka. Enggal anjeunna angkat ka puncak gunung gede, lulusuhan dasieun eta gunung bitu manten. Rahayat teu tega ningali Kanjeng Bupati angkat ka puncak gunung sosoranganan. Atuh maranehna naluturkeun. Sanugina di puncak, Kanjeng Bupati langsung ngalungkeun eta keris ka kawah. Rahayat anu tadi naluturkeun ngan batik cilohok lantaran eta keris teh ngageugeut Kanjeng Bupati. Barang eta keris dialungkeun ka kawah, jep bae sora anu pikakeungeun jempe. Lini anu karasa lila-lila eueuh. Tuluy bae eta rahayat teh sarurak tuluy nganuhunkeun ka Kanjeng Bupati. Tah ti harita eta gunung teh disebut Gunung Tanpa Emas ngan dirobah jadi Gunung Tampomas. Mung sakitu bae anu biasa didugikeun ku sim kuring, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.